budak kasih tempatna para wisata jug-jugan para remaja di pasisir Kaler kota Karawang tempat ulin bari ningal pamandangan nu daratan bari marawa impian papasangan jeung silih cepeng panangan di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kaasih di Tanjung Baru ngamprokeun rasa kasono di Tanjung Baru mengketkeun rasa kadede di Tanjung Baru nyampaikeun rasa kanyaa di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kaasih di Tanjung Baru ngamprokeun rasa kasono di Tanjung Baru mengketkeun rasa kadede di Tanjung Baru nyampaikeun rasa kanyaa. Cinta urang pikiran balueung pinuh ku emutan sagala rasa kabawa anjeun saparok nyawa ngilu ka anjeun nikmatna hirup leungit teu nyesa teuing ka mana letah teu mirasa sagala rasa pahit sare gulang guling hese peureum kahayang mah ieu teh sakur ngimpi anu ngageingkeun urang tina kasombongan diri kahayang mah waktu teh mulang deui sabulan anu katukang basa silih kekepan ngahelas kalengitan ngorejat seseblakan lieu eueuh ngagugulung lamunan ngarep-ngarep sakur ngimpi
rasa pahit sare gulang kuling hese peureum. Kahayang mah ieu teh sakur ngimpi anu ngageingkeun urang tina kasombongan diri. Kahayang mah waktu teh mulang deui sabulan anu katukang basa silih kekepang ngahelas kalengitan ngorejat seseblakan lieu eueuh ngagubulung lamunan ngarep-ngarep sakur ngimpi ngarep-ngarep anjeun datang tiap detik ngentah tanya di mana anjeun. Batan nganggur mending cara batur nyoba usaha dagang sorak goreng jeung alus nomor 2 anu penting namah kuring nyoba mugi-mugi jalma baroseun kulo balagu anu ngeunaheun ti bapa heula panasaran meuli sorak kuring nu pas-pasan sabab loba pisan manfaatna batan meuli kode-kode angka mangka sing gancang geura boga lumayan batan katabrak beca. Ai 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 kahayang ngalamar ka kantoran tapi sok tara aya lowongan nu aya ge malah dikurudan komo nuker kamimitian nyoba usaha jual beli loba ngajual batan meuli minjem duit modal usaha teu dibere da eueuh borahna mending ge milih nyumbangkeun bakat najan bakat ngabakat ku butuh tibatan uring barang penta mending dagang sorak bari maksa. Ai 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 cita-cita hayang jadi dokter najan ngodok nu kotor-kotor komo mun dikodok nabahenol lumayan najan letih ke honor lantaran tara aya bejana dokter anu hirupna sangsara secara dukun anu dilembur saeutik gawe lobana nganggur maka jadi
Jadi jalma kudu pinter, ngarah henteu gampang kabalinger. Neangan gawe pasti teu sulit, omo lamun di barengan duit. Ai 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 ai. Batan nganggur mending cara batur, nyoba usaha dagang sorak, goreng jeung alus nomor 2. Anu penting lamah kuring nyoba, mugi-mugi jalma barosenen. Kulo balagu anu ngeunaheun, ti bapa heula panasaran, meuli sorak kuring nu pas-pasan, sabab loba pisan manfaatna. Batan meuli kode-kode angka, mangka sing gancang geura boga, lumayan batan katabrak beca. Nyiarno mokan kakurangan, gaji sabulan teu nyukupan. Tungtungna guda gade, bari jeung capek hate, barang geus numpuk di pagade. La 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 la. Geus beak gadekeuneun, kabutuhan teu eureun, jeung listrik jeung sakola, unggal bulan teu boga. Aya nu ngabejaan, mun butuh kaperluan, nginjem teu hararese, cukup make KTP. Nurutan tatangga ka kos hipa pa 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 pa. Najan mah